Ah, siaman, kabeneran euy. Jadinya boga hutang ke orang tah cepet bayar ah. Boga duit ya. Padahal mah engke wah tuh toy, aing can boga duit. Urang boga duit. Nah, buru tulungan heula. Gak aing boga duit oge ngan gocap-gocapna. Kan bayar lah, itu kan. Gocap oge lumayan lah. Berarti Kita boga duit aing. orang sesara hutangna gocap deui nya. Saya sama gocap deui tah ka urang. Kalau lila bayarnya. Hei otoy, mana boga hutang ke orang cepet, buru bayar. Buru mana boga hutang ke orang tuh boga duit. Gocap bolanya nih. Gocap deh kumaha. Bang kewalah sesana mah. Ah, nyonya boga hutang ka urang cepet, ngar harek bayar. Yang sakit. Ah, kumaha gocap heula we. Jadi engke hutang didinya gocap deui ka urang. Ah, toy, urang boga hutang gocap deui ka didinya. Heeh. Urang dibayar ayeuna jadi lunas. Heeh. Bener teh? Nah, jadi lunasnya. Ah, salaman lah. Kita boga hutang heuh. Ah. Nah, neng, enak urang boga hutangnya gocap deui, sesana tah aya dibayar. Itu boga hutang lunas. Tah nyonya, tadi boga sisa hutang gocap deui. Ayeuna bayarkeun ka urang jadi lunas, nya. Bener teh? Ah, jadi orang lunas ya. Teu boga hutang. Heeh. Nuhun ya. Sami-sami. Aing jadi bingungnya kalau duit teu lunas heueuh. Aing ge bingung toy. Ieu teh duiteun urang tadi teh nya. Nah jadi nguliling gitu. Ini kudu nama ulah aya si neng. Lain urang teh boga hutang nya toy nya. Beres ya. Kan itu narima. Aing bingung. Aing pusing. Pusing.